aya leuseuh baik ti kebon papanasan ieu ngoret ni riut sirah. Aing geus kolot mah kieu yeuh napas ke Senin Kemis. Pak, Ini reuwas. lain geus can Pak. Naon geus naon baik ti kebon. Tagih teh nagih eta di kebo. Astagfirullahaladzim. Pokok berak bes ti kebon pan jadi teu ingat. Bapak mah boyot. Ulah sok kitu kakolot teh. Atuh pan eta buru-buru. Heeh, ke bapak ka ditu. Tenang we maneh, yang buru-buru amat, tenang. Eta Bapak gede usahakeun enak pan istirahat heula sakedeung baik ti kebon, ka bina-bina teuing kakolot teh nyiksa. atuh heuh Pak. Ayeuna arek ka itu. Heuh arek kitu deung. Bapak mandi heula tuh naon heula meureun. Narapa-rapi heula. Ulah Mudah-mudahan aya nya eta nya ke urang langsung ka ditu. Heuh, ke bapak ka itu. Heeh, Nya. ka itu nya. Oh bapak nya. Eta. Nek kopi heula bapak sakedeung. Ulah boyot nya. Moal siap mun kudu teuing. Ya urang ka dia ieu. Ngopi enggeus. Tinggal nagih ya. Mudah-mudahan Mang Among bogaweun deui kitu. Karunya aing ka anak. Anggera boga pamajikan. Dah, bismillahirrahmanirrahim. Tuh, nanjak. Mudah-mudahan Mang Ciwis nagih ka dieu. Among, Mang Ciwis, da Mang aya naon Mang Ciwis? biasa mah keperluan ya. Aya perlu naon? Obrolan nu kamari teh aya masalah ieu, masalah kebun kumaha urusanna ieu. Aduh, Kunaon? pura Mang Ciwis. Urang ge can cair duitnya, can aya bisa eutik. Pasti urang ge keur butuh ayeuna anak urang aya acara. Aya bisa eutik ieu. Panoba kene duit urang di dinya mah tinggal bisa eutik. Pan can cair. Janjina dinya kamari cenah ka imah, urang di dagoan-dagoan, dago keneh wae. Pan mun geus cair ku urang. Baik di kebon urang meni capek langsung ka dieu. Bangsa teh aya di dinya. Ieu aya duit saeutik ieu, tapi copot moal. Baraha? Astagfirullah, meni pabog duit eta duit. Asak ieu mun arti copot. Cok, syukur moal kantongan deui urang. Ya mana nempo baraha ieu? Aing geus sakieu mah karena naon? Di Mama, hidup sakitu mah. Urang pan loba kene duit di dinya. Ai can cair. Ti bos can dikirim. Duh, urang keur butuh aya. Mahal. Engke ge ampun eta geus ati kirim ieu. Butuh nage ayeuna. Ieu anak urang mepet aya keperluan. Emang arek naon aya anak kan? Nek nikah. Nikah. Heeh. Kumaha tuh usahakeun eta? Engke diusahakeun ieu arek cokot moal mun balik ieu. Wah. Buat nguruskeun eta. Wah, duit sakitu. Baik lah nya. Bener atuh jeung rokok. Tadi cenah mal dicopot mangke rokok. Ieu capek urang. Nya, teu aya lah, gerak-gerak anterkeun ka urang, urang keur perlu ieu. Isukan anterkeun. Heeh, geus kitu nya. Ayo lah. Ayo. Aduh. Duit sakieu mah kana naon anjing. Jeung beli rokok jeung kopi ge moal mahi. Boboro jeung ngawinkeun. Aduh, aing Mang Among mah kabina-bina hirupna.